Alhamdulillahilladzi manna alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim was-siratil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul jahil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qahirin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala habibuna wa nabiyyuna wa maulana Muhammadun idza kana yaumul qiyamati kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghaira fakhrin. Wa qala Syekh Junaidil Baghdad Quddisa sirruh man hadara maulidan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung dipayung mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwasalam mugia Allah curahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mugia urang sadaya nu haladi rumi ieu jaga di poe kiamat sing pangheulana disapaatan ku Nabi. Al-Mukarramun, para sepuh, bina sepuh, para guru, para kiai saumumna, kiai nu haladi rumi ieu. Wabil khusus guru urang, sepuh urang, abah anu di Pasir Kondang. Kupribados dipika hormat tur dimuliakeun. Sareng para kiai anu sanesna, mudah-mudahan guru-guru urang, kiai urang sing para ranjang yuswa nu barokah. Oge sepuh urang kersana Abah Haji Dadang. Kupribados dipika hormat aparatur pejabat pemerintah, bil khusus anggota DPRD Kabupaten Serang, alhamdulillah hadir. Oke tehilap ka Bapak Kepala Desa beserta jajaran. Urang daroakeun para pejabat urang tinu handap dugi kanu luhur ku Gusti Allah sing dijadikeun para pejabat anu amanah.
Teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda anu didukung oleh orang tua. Ya kampung namanya. Mudah-mudahan para pemuda berikut masyarakat kampung Pasir Jati khususnya umumna orang sadaya sabak dan ngayakeun maulidan ku Gusti Allah sing dijadikeun manusia anu daraek ibadah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wengi ieu urang kumpul dalam acara peringatan Maulid Rasul. Rasul anu agung diagungkeun ku Nu Maha Agung. Rasul teh mulia dimuliakeun ku Nu Maha Mulia. Andai kata manusia sakolong dunia teu deuk ngagungkeun nabi moal ngagungkeun rasul, teu nurut ka nabi deuk badung bae, teu deuk nurut ka nabi maka moal luntur kamuliaan Kangjeng Nabi mah sabab nu ngamuliakeun nabi mah lain jelema. Saha tapi Allah subhanahu. Coba ieu minta mik nu kabar. Mik batu masuk rada ngaletikan. Deui palinah gitu. Andai kata manusia sakolong dunia moal ngagungkeun nabi, moal nurut ka nabi, moal muludan, maka moal luntur kamuliaan Kangjeng Nabi urang sabab nu ngamuliakeun Kangjeng Nabi sakali deui lain jelema tapi Gusti. Ari urang mah kudu rumasa hirup jalma loba dosa. Urang mah tiada hari tanpa dosa. Urang mah endek ibadah ge nyieun dosa bae. Endek ngaji nyieun dosa, eueur ngaji, balik ngaji, memeh ngaji. Oh, kira ibadahna teh eta. Tiada hari tanpa dosa, tiada menit tanpa dosa. Makana urang mah sanajan urang sok salat urang butuh karena diistighfaran. Urang sok puasa urang tetap butuh karena diistighfaran. Maka ulah aku atuh ahli ibadah bapak-bapak ibu-ibu sebab urang mah rumasa hirupna loba. Ari Kangjeng Nabi jalmi bersih, urang mah jalma kotor, moal nyambung jelema bersih jeung jelema kotor. Ngan urang teh keukeuh. Sanajan urang jalma kotor hirup loba doraka, loba dosa, mung kabeh ka neraka mah bener. Urang dia hayang ka surga tah hayang ka neraka. Tapi jadi cara lagur ngomong naon. Hayang salamet, hayang cilaka. Paling edan eta jawabna. Nu tilok salat hayang ka surga, nu tilok ngaji ge hayang. Ibu-ibu tukang nyerengidan ka salaki, ngomong nama hayang. Masya Allah, kusabab sakitu bapak ibu jamaah sadayana lantaran urang mah hirup loba doraka, sholat urang acak-acakan, ibadah urang acak-acakan, sodakoh urang acak-acakan, segala urang acak-acakan, maka ayalah ieu hiji amaliyah ibadah anu sangat pohara kabeneran dalam perayaan peringatan Maulid Rasul. Kunaon urang kudu muludan, nu mantak urang kudu muludan, urang keur nyambungkeun awak keur daftar ka Kangjeng Rasul supaya jaga diaku ku Nabi. Sabab cek Kangjeng Rasul, wahai umat, perjalanan ka surga teh jaga bege ujung-ujungna jelema mah mod. Bae kabeh ujung-ujung nama jelema mah mata kira berbuat amal soleh, moga-moga orang sadaya nyadak amal soleh. Amin gitu. Kabehan mau amal soleh, cek soleh hari aing mau amal saya gitu. Amal sarmin doang namanya. Ya Bu, Pak, para hadirin wal hadirat, ya ujung-ujungna jelema paeh atuh.
ketika tiap aya jelema eueuh teu diantaya nu ngabela kecuali amal perbuatan waktu di alam dunia. Melak bonteng jadi bonteng, melak cabe jadi, melak goreng jadi, melak hade. Tuh, geura berbuat amal bagus-bagus. Hirup di alam dunia, umur geus sabaraha taun, lamun jelema umurna syariat dipanjangkeun ku Allah, hakikat kontrak umur dikurangan. Setiap kolot ngalaman budak. Tapi ingat, henteu setiap budak ngalaman kolot. Kadang-kadang adi nama geus bae, kakak nama aya keneh. Kadang-kadang anak nama geus maot, indung papa nama aya keneh. Iyalah para hadirin. Nu jadi pertanyaan, geus boga modal naon ketika urang jaga balik ke Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab sakitu urang rumasa hirup jalma bodoh, tak ieu urang keur daftar diri, keur ngeusi absen, terdaftar hayang diaku ku Kangjeng Nabi. Nah, ibu ya, muludan kieu ya Allah ya Rabbi. Nu mantak urang kudu muludan lantaran ketika jelema maut di jelema maut. Brus be asup kalian kubur. Lamun mawa amal soleh, waduh, eta taneuh ngakupayan. Gerakan dia jalma soleh, gerakan dia jalma soleh. Ya kaulah rindu ka anjeun, kaulah rindu ka anjeun. Engke anjeun diturunkeun ka jero taneuh. Leutik cek logika mah hanya 1 meter kali 2 meter paling lega. Ketika dikubur, anu nguburkeun balik tenang cek taneuh. Kaulah bakal dilegakeun ku Allah. Sedangkan jelema di alam kubur boga amal anu soleh, legana ti dieu ka Baitullah. Masya Allah. Aya jandela jeung ngintip di tempateun anak di surga Allah, terojol be makhluk Allah. Nya seungit mun lalaki maitna nya kasep, mun bikang maitna nya geulis. Ditanya saha anjeun? Kula teh salat anjeun baheula. Ari anjeun saha meuni hurung? Aing eta keramik masjid. Masjid teh baheula keramikan pan kudia ieu diberean. Ieu aing. Ari anjeun saha meuni ruhai, aing maneona ulah loba ngomong. Masjid pan eueuh lampuan dia nu ngalampuan. Ari ieu saha meuni gagah seger, aing mah sanyo. Eta jetpan teh baheula masjid eueuh caian. Tamu kuat rangkum kieu. Pan dieu sian ku dia dibelikeun jetpan digalikeun sumur bor make satelit. Ieu aing, ya Allah. Ari anjeun saha kasep makasep ngan geuneup, aing mah semen ulah loba omong. Ari kumane saha kasep makasep ngan kuru rada cekik, aing mah cenah muludan saukeun jeloh bare teu nyumbangna. Terus semak. Eta ngaromong kabeh. Ya Allah. Geus ieu kami dipita ku Gusti Allah, ieu ngabaturan anjeun di dieu. Ya Allah. Nedahan teh. Tarojol mungkar nakir. Para hadirin ditanya, "Marrabbuka?" Salatna jawab, "Allahu Rabbi." "Wa ma nabiyyuka?" Ganjaran sedekah mulutna jeung maca sholawatna jawab, "Wa Muhammadun nabiyyi." "Wa ma imamuka?" Maka tadarus maca Quran akhir waktu di dunia jawab, "Wal Qur'anu imami." "Wa ma qiblatuka?" Sedekah yatim piatuna jawab, "Wal Ka'batu qiblati." Masya Allah. Nah, tapi lamun jalma dorakman mah tina doraka 7 kilo keneh ka ditu. Salat teu beut, ngaji api-ap, sodako doang urang pasir jat, oke tengah ku si haram jadah doang. Ieu tetangga badi dadang ya, Bah. Hardo lindahar modal. Ya Allah, terus bepae
anu pangeulana ngancam taneuh kumaha cek taneuh gara-gara dia kesrek anjing rabik dia ditungguan dia tibalah ku aing jurig cek taneuh bangsat dia lelempangan di tonggong aing dia melak pare di tonggong aing dia ngepon di tonggong aing dia sampai dia boga anak mesmeu di tonggong aing dia ngabangun imah 3 tingkat di tonggong aing. Masya Allah dia sholat tebek ngaji tebek sholat dia belang-ben Masya Allah dia pagawean barang pajuh dia di dunia barang hakan baik tepaga puguh dalakan dia koi digencet cek taneuh sanu ngabelan eueuh lek kumaha jelema geus kitu hadirin bu pak kudu sadar lamun jelema 40 tahun umurna kabagusanana leuwih saeutik kagorenganna leuwih loba hati-hati nah kalau tenang torojol de makhluk Allah datang nya bau nya hidung nya congean nya lehoan cek eta maid sadia nya goreng patut makhluk Allah jawab atuh pugu sacenai aing teh judi dia baheula aing teh judi slot dia baheula aya nu judi slotnya lamun dia hayang miskin saumur-umur gara judi slot majikan dia di Karawat dimulai suku sampai ke Kadut beak di Karawat kumitoha dia di Endrin masyarakat dia di hewan gara judi di mana dia kamusna aya jelema beunghar tina judi hayu pikir mun hayang madarat dara teu saeutik ulang datang jelema anu beak pakaina ku judi online. Masya Allah, naudzubillah, moga-moga diraksa orang kampung Bajur Jati. Ya Allah, hari dia saha cek eta main, aing teh zinah dia baheula. Hari dia saha, aing teh maling dia baheula. Hari dia saha, aing teh teu salat dia. Aing diutus ku Allah, dia paeh can kaburu tobat ka Allah. Iya aing di tengah tengah dia jadi kita diriksa dia sampai ke kiamat. Na'udzubillahi min. Ya Allah Pak Bu. Ya nu mantak pala hadirin anu kadua nu mantak urang kudu muludan ieu. Nah engke samemeh pertanyaan malaikat mungkar nakir aya deui malaikat. Nu pertama datang. Cek eta malaikat ieu. Kayak mayit ya Abdallah wahai hamba Allah budak Pasir Jati udara reg ya Abdallah man hadar rajul mayit hada Muhammad bin Abdullah habibuna wa nabiyuna wa maulana Muhammad. Cek malaikat ya Abdullah hei hamba Allah ieu tadina tempat dia di neraka ngan kulantaran dia bisa ngajawab ieu teh Nabi Muhammad Nabi anjeun maka ku Allah kita dipindahkan tempat anjeun di neraka ka surga. Masya Allah terus dia urang keur memperkenalkan diri berdaftar supaya yang di aku jaga. Kumala mun jelema tilok nyumbang muludan, aing akan berkat paling beuki. Aya di dieu nu kitu. Atuh di Endrin kunaon? Nyesek-nyesek alam dunia. Hei, Bu. Masya Allah muludan teu daek maca sholawat aya petir doang bulijak Allah padahal jeung Muhammad. Ngomongkeun batur teu eureun jeung tatangga teu akur jeung mitoha teu akur. Penting torek. Ya Allah Rabbana Karim maca Quran teu beuki ibadah nu sajen teu beuki nu dipikirkeun hiji nyatu kumaha loba duit kumaha aing sakankeuna hirup di alam dunia eta teh dipulak-balik. Salah hadirin ketika engke ditanya ya Abdallah wahai hamba Allah
Nah, menjaga munafik ya. Man hadar rajul, saya lelaki. Cek eta jalan munafik, kenyaho malaikat, saya lelaki, ulama asa-asa, saha kenyaho malaikat, rumah cek ke malaikat. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, tadina ke tempat dia mah di neraka. Lalu dia tuh bisa ngejawab, saya lelaki, tetap mau dipindahkan. Cek Gusti Allah ya, anjeun mah teu bisa dipindahkeun ke surga, sanwakan bisa dipindahkeun ke surga sabab anjeun teu bisa ngajawab pertanyaan kaula saha ieu lalaki. Lah kumaha teh? Mata eta muludan ulah dilalaworakeun. Woi, Bu. Woi. Mantak lamun muludan urang kudu daek, kudu rajin, kudu hadir. Nu ka mana bae eta mah podium salagi kitu ngayakeun muludan datang. Ulah hiji datang lagi ya, hiji ulah ngarep berkat, dua ulah karena kiaina, ndek kiai mana, tanda kiai mana, datang karena muludan, ndek menang berkat, syukur, temenang berkat sabodo, menang alhamdulillah, temenang cekek udah apa dia, aduh udah bina-bina, tidak aku panen dia belum cekek. Lamun ibu jeung bapak hadir nak karena berkat iya urang dipayunan Allah jeung Rasulna darajatna sakade berkat. Na'udhu atuh cenah di hadapan Allah jeung Rasulna urang sadaran teu berkat. Berkat cenah eta hatina asa atau hasem. Berkat cenah ata atau sakitu doang. Betul apa tidak? Nah, mantap urang penting kana muludan. Iya, nyalametkeun urang kena bae. Sabab urang mah hadirin rumasa loba do. Nah, bahkan ya cek Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani sing sampai jalmana anu ngayakeun peringatan Maulid Rasul maka ku Allah bakal diberi ganjaran di dunia 3 perkara. Bejakeun ulah. Awas ya. Lamun jelema sok naik muludan, dangukeun bakal diberi pahalana kes di alam dunia 3 perkara. Dengekeun. Supaya sumbangan tahun harus kana muludan. Benar? Hendak lamun muludan semangat naik. Ya doang orang dia pantu semangat naik. Dulu panitia pan rapat kok teu sampai ke sore tadi dulu teh kumanya ieu kumaha teh nyaho. Oh, makanya dia besek kayak sakit itu lagi dulu poe ngalut teh nu hadir aing. Masyaallah. Ya ini kok. Kalau aing jadi malaikat tembok itu panitia. Kabur bae itu panitia. Oh, atau kabur ke bahaya kiai. Kesanu bertanggung jawab baik macam-macam. Ya Allah, Rabbana karim dulu panitia. Geus teu dirasa capek, teu dirasa lieur, teu dirasa nu penting terjadi maulid alhamdulillah. Maka mudah-mudahan pengorbanan bapak-bapak, ibu-ibu orang Pasir Jadi telu kesal capek lihat hulu asup angin, tenaga harta berkorban. Moga-moga jadi saksi di kiamat panggilanna digusur ke surga. Masya Allah, kalau hadirin adalah panitia. Padahal kan dia kurang balik dari ke pasar. Udah lagi bulan balik sampai kan copok lantai motor. Beneran ini bulan mulut pak. Abaji dada, amprek kali bulan mulut. Dulu gitu, kiai tukang ceramah serak bulan mulut. Ori serak bulan mulut. Masya Allah tukang sound system laris bulan mulut. Bener. Pohara amat di bulan mulut dulu pedagang sarimi. Laris bulan mulut, pedagang pedagang sprite, Fanta, Coca-Cola, minuman tek-tek mengek, beak di bulan mu. Dulu pedagang, pedagang apa dia? Dulu pedagang bakso, pedagang kilo, pedagang es, pedagang cimol, pedagang cireng. Eta tukang bakso pot amprekan. Isuk dagang, berang dagang, puting dagang. Alhamdulillah. Ternyata pihak manapun diuntungkan ketika ada maulidan. Nilai ekonomi meningkat dalam tukang bakso. Kok amprekan sering deh mana?
jamaah salat terhebe ya. Ya Allah, hei matak dengekeun tukang cimol, dengekeun tukang cireng, dengekeun tukang milor, dengekeun tukang masak. Mun memang anjeun ngaku cinta ka Nabi, tolong dong sekali-kali gratiskan. Akur. Deuleu kahayangna banget gratis mah. Demi cintaku padamu ya Rasulullah, abdi ge cinta ka anjeun Rasul, maka ieu baso kukula digratiskeun jeung lumurudan. Insyaallah lamun tukang baso ngagratiskeun daganganana, tukang cimol cireng ngagratiskeun daganganana, insyaallah jaga mamang bakal asup ka surga jeung gulobak-gulobak. Percaya paeh jadi lah. Baik tukang baso. Lamun ieu kumana geus asup ka surga, ulah dagang baso deui eueuh saos di cimol. Eueuh baju dagang eueuh, pabrik kecap eueuh itu. Masak nyumbang mulu juga nunggu alalan. Lu masak kira dia. Nunggu alalan deh. Nyumbang mulu imam mulu dan jenazah imam besek dua. Lain mulu dia melet nunggu itu mah. Hei, dia dapatkan dia salah iya. Kuduna dia dapat pula papa-papa baik. Kula mambung, diharapkan ibu-ibu wah nyambung nerangkan hukum keterangan anak. Sabab ibu-ibu mah ketika ngadengekeun ceramah, lolobana teh hayang resepna doang. Wah, jurig teh jelema ini seuring. Pamajikan sakit eta. Hoi, kiin kita teh dari dunia. Ngompol. Masya Allah, cirikin bayi, lamun kayak surga jadinya pasti bakal jadi kapal ya. Amin. Bakal dari kau lamun eta kapal anu hangseung udah pasti jadi eta. Hoi, Bu. Nu ngaralet teh nyumbang muludan mah dengekeun lamun jelema tukang muludan. Para hadirin wal hadirat cek Nawawi Tanara, maka ku Allah bakal dibere tilu perkara di alam dunia, ku Allah bakal ditembongkeun. Amin. Kudu dipadah deh amin deh. Hai, siapa ngajung eta jelema tak kuntilanak gitu. Matang lamun kemah akan acara bapak-bapak nanu di hari baik, ibu-ibu melesteng sama nama. Jadi ulah bapak-bapak nanu dibuli, ayo ulah ngobrol jeung sana. Jadi ibu-ibu mah jarang nyambung. Itu ibu-ibu masuk, ibu-ibu bapak-bapak nanu di dia, ibu-ibu nanu di paling itu. Nenek-nenek itu nambah jauh. Namun jalan masuk kayakeun muludan bakal dibere tilu perkara hadiah na ku Allah. Bejakeun ulah supaya tahun hareup dawi sumang. Hiji, lamun jelema tukang ngayakeun muludan ku Allah bakal dibere jembar rizkina satauneun. Jagekeun tukang usaha. Hayang subur. Hayang untung gede. Muludan gede ke. Aneh ka jelema kuari. Ayo urunan muludan 300.000 teluna satahun. Hari anak hayang HP 2 juta kuat kontan. Bu, eta gedean mana ganjaranana malikeun anak HP jaloba madaratna. Ulah ngomong aku cinta ka Nabi, urang pasti jati pun elit kana muludan. Mohon maaf. Kabehan teh bapak jeung ibuna. Ngomong hayang disapaatan, ngomong hayang cinta ka Nabi, hayang jaga dikenal ku Nabi. Ayo urang karena muludan pelit uji-ujian. Dengekeun ku ibu jeung ku bapak. Urang kuari masih kena bisa nyatu. Urang parena masih kena bisa dipelakan. Bahkan pare urang kucekil panena. Urang kuari para hadirin tingali tani dangder tales jeung sajabana. Mun hayang nyaho ieu jelema urang kuari barang dahar keneh. Hakikat di Allah syariat ikut campur doa Kangjeng Rasul. Mun doa Nabi belum tentu kesekian.
kumaha kitu Kangjeng Nabi. Nabi ngadoa ka Allah di masjid ijabah. Eta masjid ijabah di Madinah, di Makkah ge aya eta Baji Dadang masjid ijabah. Ngan anu masyhur di Madinah. Kunaon disebut masjid ijabah? Sebab Kangjeng Nabi ngadoa ku Gusti Allah di ijabah. Geus pernah kan itu? Ju hayang ka Mekah. Boga duitna. Geus daftarna. Geus anu mawa angin puyuh. Hei, Bo, wade, ulah ngomong-ngomong cinta ka Nabi, hayang diaku ku Nabi, ting dan ngokeun ku ibu eta urang teh ya bisa kuali barang dahar, urang bisa barang dahar, aya kene beas, laju urang ngadahar saringing ngadahar naon, ya Allah ieu teh meunang doa Kangjeng Nabi baheula, jeung saha umat, aya umatna kana muludan hararese. Diparentah masuk salawat tegel, diparentah ibadah hararese. Ieu dunia kuari bala hadirin geus tinggal ngagoyangkeun doang, sakadeng deui kiamat jeung Allah. Rabbana karim. Kumaha eta Rasul ngadoana? Doa Rasul 3 nu diijabah 2 nu hiji teu. Mana nu diijabah? Rasul ngadoa ka Allah. Cek Kangjeng Rasul, Gusti ya Allah, ulah disiksa jeung dicoba umat abdi sehingga umat abdi maut sampai kalaparan, sehingga umat abdi kalaparan dugikeun ka maut. Sabaraha tahun urang Pasir Jati cicing di Pasir Jati aya Allah anu paeh kalaparan ngadangu henteu ngadenge pernah encan jelema paeh kalaparan sabaraha tahun lurah jadi lurah di dieu. Pernah ngadenge aya rakyat anu paeh kalaparan? Teueuh moal umat Rasul mah moal dilanda kalaparan sampai ka paraeh. Nah sababna geus doa Kangjeng Nabi ka Gusti Allah. Kumaha cek Allah? Heuh Muhammad doa nu ieu kuaing dijabah. Artos. Artos. Tah cek aing mah aing teh hayang ibu-ibuna mah deuleu rengget budak leutik. Mengharapkan bapak-bapak malah budak laletik. Mengharapkan ibu pas jadi cokot anakna jaya kain dulu. Masya Allah. Kembali. Eta Kangjeng Rasul ngadoa, ya Allah Gusti, moga-moga Gusti ulah mere cobaan ka umat abdi sehingga umat abdi kalaparan dugi ka maut. Nah, cek Allah Muhammad doa nu ieu kuaing dijabah. Alhamdulillah. Eta doa saha? Doa Kangjeng dikeun saha? Dikeun banget tu karya nu gareul teh. Dikeun ya Allah kurang kumaha Kanjeng Nabi. Anu kadua Nabi doa ngan teu dijabah ku Allah. Kumaha? Cek Kanjeng Nabi Gusti, moga-moga umat abdi mah sing diakurkeun sampai poe kiamat. Tah cek Allah Muhammad nu ieu mah waing mal dijabah. Pasti ada perbedaan. Umat anjeun akan berselisih paham terus-terusan. Kalau ieu mah waing teu dijabah, mantap Pak Bu. Ieu kuari keur acak-acakan. Woi. Kumaha urang jalma nu bodoh? Urang mah jalma bodoh tuturkeun bae kiai baheula. Kiai baheula muludan urang ge mulud. Kiai baheula zara urang ge zar. Kiai baheula haolan urang ge. Kiai baheula rajaban urang ge. Jae tuturkeun bae kiai-kiai ke urang nu baheula anu ngajarkeun ka urang rukun salat, rukun wudu, akhlak dan lain sebagainya. Ulah-ulah kababawa kudeng-dengen bala hadirin si kahararade cekelan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Naon sababna ieu zaman kuali hadirin geus akhir jasa, geus tungtung jasa ieu zaman.
lamun baheula Rasul datang para hadirin qala al badru alaina min taniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Baheula Rasul datang nyana agama bagaikan bulan purnama caang bulan sampurna bulanna tanggal 14 bulan purnama. Masya Allah, keadaan sahabat hidup dengan Rasul sempurna baheula. Indahnya bukan main lantaran babarengan jeung Kangjeng ya Allah, tapi Rasul ngajamin deui. Cek Rasul, tuba humma tuba humma tuba liman amanabi walam yaroni liman lam yaroni wa amanabi. Bahagia, sungguh bahagia, sungguh bahagia cek Kangjeng Nabi jalma anu tenempo ka kaula dengan zamanan kaula bahkan teu babarengan jeung kaula bahkan teu nyahoan ka kaula tapi wa amanabi tapi manehna ngimankeun ka kaula 3 kali lipat lamun sahabatna tuba liman yaroni wa amanabi bahagia orang yang melihatku sahabat wa amanabi dan beriman kepadaku kata Rasul itu sahabat. Tapi Rasul nyarios humma tuba humma tuba humma tuba 3 kali Rasul nyarios bahagia 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 sah jalma anu teu papanggih jeung kaula tapi iman ka kaula moga-moga urang amin ya rabbal alamin. Bu Pak ini Rasul datang baheula 2 bulan purnama caang sampurna kuari eta kuaban baheula caang lamun bulan purnama ya caang tanggal 14 eta bulan purnama caangna sampurna teu sampurna ulang sok sumputan teh pandulang caang bulan bener teu ulah ngobrol teh aku naon sieun kula aja baheula ulah sumputan kan bari eta kieu teh Allah lalamuan mata rasi tutungkeun urang balikeun mak si Dewi pundungkeun tapi lo baca jadul keneh ya jadi eta lagu-lagu nu baheula panapal keneh bang bang kali mabo bang bang bangkung di tengah wah wahun tak api pi pinuku baji gur gur guru saban poe jar jarum paranting ngaput put putri lo baca dulu kena gitu tapi benar apa ya begitu jarum paranting ngaput put putri nogara desi selidung kedua halo luhur kapal udara ragat di Jakarta jauh amat teragaknya ragat di Jakarta tahun 2000 buah menang alala lauk menang nyobek-bek deker menang motor terus kasih kampek pek lempi lempong aduh pipi jerno baheula bari susu lumputan teh main gobak ucing-ucingan baheula mah hendak ngaji bring kali itu pada HP bari jot-jotan budak pasir jati na tangkal kopi bari ngising sampai kerakan ya taina dan jot-jotan teh kitulah baheula mah kitu atuh aya di nu kieu sempal sempil ari film rame aime saya ieu ari meja makan tolol ari meja makan ari kan kantong kosong ari song lampu ari pula poli ai diam teh eta kadinya deui bae lumpatna baheul ya aing mah teu beres di ceramah kieu mata kayak Sariman, Sarja, Udin, Tiara, Yukna aing ibu ceramah harus ibu menurut kieu udah mau ngondang kula irahabai rajaban murudan dengekan mau diharap lelaki bahaya nih ibu diharap emang kuda begitu
Aduh, ibu-ibu rame, ibu-ibu mau ulah aja baru ngomong rame. Karena rame, ngomongnya rame, kina rame. Ibu-ibu kipan, muah, salakina kabina bina dia, yakina menus dia, dusun dia salakina. Coba cek pemajingan, udah lo ngomong kan, jauh dan besok kayak gelendekan, jauh dan besok kayak gelapan kan. Kita cekin berhujan, buanglah pada geledek petir. Nabi. Terus di kamar memang biasa. Mata kain terus mata. Ayeuna teh leutik burung pak, burung kakak, boga pemajikan cerewet geus teuing. Nu penting mah kejo as. Cerewet los. Syukuran teh ka Gusti. Nuhun ya Allah. Abdi mah boga pemajikan cerewet ngeunah teu kudu di radio. Ngeunah boga pemajikan cerewet imah bararesi kotok teh daekeun ka imah eta. Cepat tak urang ulin yuk imah eta jak keur berudang loba remeh kada kitu. Layang nih. Apalagi beak dicarekan teh. Mata ciri ke lamun imahna teh kotokan cerewet teh bukan imah. Aduh ini biar dicarakan betul kotok. Laju ibu boga salaki syukuran bae ka Gustinya. Alhamdulillah. Nuhun Gusti abdi masaki boga salaki senajan salaki abdi hideung. Wios Gusti alhamdulillah abdi boga salaki tibatan tetangga marang. Tibatan tetangga mah jampang sudah deh janda pirang susuna gede. Pan eta hadirin wal hadirat eta rangda mah kadang-kadang fitnah hukum atur hadirin geus barobat di ditu ti pamarayan atau di Serang balik jam 12 peuting. Ya Allah Rabbana karim terus barobat. Kumaha teh tetangga deudak rangda di mana eta cenah. Tuh geus ibu mah boga salaki syukuran ka Gusti. Alhamdulillah. Nuhun ya Allah Gusti abdi boga salaki sanajan hideung ge. Wios Gusti salaki abdi hideung teuing Gusti bersyukur bae wios ka hideung mah angel kabelok. Letak nangleg 2 cm kita kanyaho aja hideung ieu. Alhamdulillah. Pangaruh boga salaki hideung ya Allah alhamdulillah babarayana ngarendeng di batang kaung doang adik kakak. Bahkan eta salaki abdi ku hideung-hideungna yo kamari mangariung ka Pasir Jati cokot berangkat 12 teh kanyaho aja hideung ieu. Dan lagi abdi masa Allah bae dibelikeun baju ku anakna beureum. Teu dipake kumaha, dipake atuh kumaha. Tadi nama dipake ku bapak ya Allah, ya aku teh teu make baju beureum atuh bersih dong jangan tangkil. Aya nu hideung di dia. Geus daeng. Dodol gareup lagi tari hideung mah. Ayo bener-bener nak pasti datang drama kita beres. Kembali. Hiji lamun eta jalan masuk ayakeun muludan Allah bakal jembar rezekina sataunan. Hayang jembar rezeki. Gedekeun mulut. Gedekeun mulut. Insya Allah. Ngariungna tos cak. Lah. Dari Gus. Alhamdulillah. Sok ulin teh urang dia ka Maros. Sok ulin teh urang dia tuh ka daerah Tirtayasa. Min panjang dengan mah. Kemarin boga kaisi. Ieu tadi dia. Iya, ingat lah. Dia gotongan. Ulah hiji. Asa barang hiji masih dak musola. Musola. Tuh, besok ieu mah hebat. Tuh, musola ngaeukeun muludan nu hadirna saking 1000. Alhamdulillah. Dadah sakieu mah. Panitia pat sibuk cir ka dieu cir ka ditu. Ya Allah sampai saking sibuk da teu luhur teu asal teu bagi atuh nanaonan dia teh hirup 14 teuing.
Nabi lepuluh dan foto salah-salah acan. Oh, lama itu Nabi hirup kan, Nabi kan bina-bina dia berulang-ulang ya. Dan kesalahan dia, macam Nabi. Kira-kira gitu. Terus namun ayam kembali ki mulut. Ibu kuduna anu penyemangat kesalaki jeung anak. Acing dina pemuda muludana kukuh mah. Terus teh pangberkah. Dan cekiai kita negara pun ani kembali rezeki satahunan kudu gedekeun mulut. Ya kuari muludan ya, dengekeun pemuda kuari muludan dimulai isukan sampai 1 tahun hareup ku Allah rezekina bakal dijebarkeun. Amin. Ya Rabbal. Amin. Wapak ge ku gedena ganjaran mulut sabab moal aya urang mun aya Kangjeng. Amin. Indung bapak urang teh moal aya mun aya Kangjeng. Amin. Eta. 2 lamun jelema sok ngayakeun muludan eta masyarakat jeung kampungna bakal dibere aman ku Allah satauneun ti mulud ieu ka mulud hareup. Amin gitu. Eta lembur hiji moal katarajang banjir. Amin. 2 moal katarajang gempa bencana anu nimbulkeun korban jiwa. Amin. 3 eta kampung moal kahuruan. Amin. Nah, bakal aman satahun. Kampungna masyarakat teh bakal aman. Hiji eta jelema moal dicokcok orai. Amin gitu. Menimbulkan yang dicokcok orai. Moal orai uteup walang tongosieunna kajalma anu ngayakeun muludan. Nah cek orai tersanggup aing ngegeuna. Sabab memperingati Nabi aing. Kitu orai ge. Orai uteup walang tongo hadirin bakal moal ka urang. Kajalma tukang mulut. Ya Allah, geuleuh kuman moalekeun ngegel. Ngenaon ibu juk di dieu, lamun lain muludan mah, lamun lain cinta ka Nabi mah. Ngenaon? Hayo geus isukeun deui kumpul deui ku lurah. Jangan, lagi sekurang kumpul deui harapan musola. Lemah ra atuh kumpul bae. Tadi mah. Tapi deuleu muludan, tiuk na taneuh teh. Tenang teh bakal saksi di poe kiamat. Ya Rabbal. Amin. Yang kalapa. Baik, bulan kata-kata yang mana bulan apa? Pacaran baru. Nu kali itu moal kejempet lawang. Jadi tanya ke hawana kata-kata itu lawang. Pacaran itu lawang tenak. Bakal sampai. Terus moal kata berak mobil, adit itu. Moal kageleng motor. Ya Rabbal. Alami. Kiai bisa baik. Dan tetangga kami kamari jalan ke muludan jaka sekol motor. Oke heula, tanya heula berarti nyumbang nah. Iya. Sabaraha nyumbang. Ya coba mun hayang selamat. Mun hayang berkah, rezekina satahun. Dengekeun ku pemuda nu auruna dengek. Sing saha bae jalmana anu nyumbangkeun harta bandana sadirham. Sabaraha cenah? Sadirham. Satu dirham. Terang ibu sadirham. Sadirham eta 4 gram emas. Emas kuari 1.200.000. Berarti 4 gram 4.800.000. Nah, lamun jalma nyumbangkeun muludan 4.800.000 bakal jembar rezekina satahunan, hirupna bakal aman satahunan, tidak panca bahya. Matake teu amin jatuh sakitu ieu. Bener gocap kabeh begini. Bina-bina. Matake teu amin. Oh, gitu. Sabaraha cenah nyumbangna? Sabaraha duit gimana sabaraha cenah? 4.800.000. Kunaon eta HP 5 juta ka beuli? Anak paling murah hayang HP Android 2 juta, 1,5 juta. Paling murah paling HP Android 1,5 juta. Ceurik anakna mabur ka pamarayan, mabur ka Cigesal, mabur ka Serang, beli HP teu ngomong mahal cash dibayar.
Eta ge HP Cina can di Islam heula. Hai, eta mana sih jalan mana kita hanya? Oh, pemajikan saya sama. Oh, anak emak. Oh, Tesarna ngaranna eta. Sarwi. Oh, Wiwi, salakina wawa merenya. Terus, ayo usahakan, tadengan usaha. 4.800.000 saya ulang 1 MBG ke 10.000 kali 1 tahun 360 hari. Terus berapa? Terus 3 juta ke 100. Ada yang kadek mah. Ayo budak rokok 2 bungkus tuh ngomong mahal. Ada ayo budak pasir jati ya. Budak rokok. Samso adawa sampurna mil. Sabungkusna 35.000. Kali 2 bungkus 70. Urang udah jauh-jauh 20.000 bisa poe. Teng-teng hari kadaek mah. Udah mau kadaek. Bener. Tahun harap kita semangat terjadah doang. Amin. Luwih gede aya kenana ondang kurang di desa. Ondang balik na ulah. Mau balik di Paneglang, cemen di Jakarta. Udah sekali-kali, mau balik di Jakarta. Itu, aingna pindah ke Jakarta, kayak ondang deui dia. Gimana tuh? Aingna kontrak 2 bulan dari itu. Ya Allah, Bu. Anu kahiji lamun jalma tukang muludan makanan cenah cicing Pak. Panitia eta denge ke lamun jelema tukang muludan makanan cenah. Tah bener yang Bandungan aing ngomong ge. Jembar rezeki 1 tahun. Salah kita teh lamun teu biru beda mah menang naon. Aya jembar rezeki itu. Wah yang bahagia atuh cek ge kudu mulut. Kan urang kamari geus tilu besekna mata susah bae kumaha. Susah sakit itu bae. Ayo itu kudu sabaraha? 4.800.000. Cek salakina mata dia ada ulah yang emas bae. Kuari mah ganti ngai telengan karena mulut. Enggak saja. Oke. Nah, insya Allah mudah-mudahan dijaga ku Allah. Amin. Nu katilu ya, nu paling penting nu katilu ya. Ceng, dibaca cing dari oke euy. Miskin ini liur dulu aja. Dari anak sakit dulu ya. Ceng dari badan kasih tau saling gitu. Semoga ada yang jadi jelma saroleh. Terbang. Emang udah letik kali makanya itu Bu. Abring-abringan di masjid dalagan. Udah sampai parahan. Udah letik. Bang satu ambil anak sakit tuh ya. Badannya orang anak aing. Aku tuh bisa ngomong ulah. Anak aing kepala na iya. Amin. Lalu amin. Masa betul kan aja. Anak yang keluar dia. Tunggu dah musuh pulos main amin baik. Aduh, Abah Haji Dadang kesajang nih Pak. Abah Haji kesajang. Tidak kumaha. Tadi kan drama kan mulai setengah 10. Tadi jam setengah 11. Sejam kan? Terus panitia lagi wani nambahan. Jadi menang urunan. Baru yang haresa di pentana. Dia mau ikat sini lepas kita lunas ya. Untuk bayar be ayah. Begitu di peta urunan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ceng. Ayo buludan. Lemodang Ki Jamal. Mereka detik kesil. Tadi pemajikan pula berangkat kan dia. Ayo pula panggil dandan memacet pemajikan. Abis ke mana? Kanu kacong gitu kan. Tadi pula kacong pula. Pangaku kan kurang dia nya. Eta kata misalnya pemajikan pula. Itu kacong itu hidup itu mana mah? Itu baju lah putih. Itu doang tai kaca. Ayo kakaknya mantep aneh begitu.
ngakukan kurang dia nya. Tak ngakukan mantep boga beas, pemberekan panitia jarang jadah doang. Ada dulu gua tak. Kacong dulu jadi kakamisan pemajikan. Tadi ke mi bener kacong. Iya nya kacong tetanggana tahu tetanggana. Oh, karena cerita tuh itu nantinya itu jadi di meja. Pecina eta, sorbana eta, sampingna eta, bajuna eta, pokolorna eta, jelasina terpenting geus. Ini ngomong aja cerah masih ada makabulitin bayar. Aneh udah. Hei, lanjut panitia eta. Iya pula pakai sorban ganti-ganti geus 5 poe. Sepula mi. Pula ieu meja isi itu baca dulu teu boga sorban. Eta bae geus. Ai kitu kunaon mi? Dengekeun bi lamun eta abdi ceramah make sorban eta, ya Allah. Mun langsung terpenting ke tiranas itu menang na 30 juta. Ya sudah nyari macam pembicaraan lain. Benar tidak kesukaan dia. Pemajikan ya Allah. Tapi pemajikan ini mah asal nak sorban dia itu gak gede benar mah. Tapi berjalan ini dia betulnya. Rumah milik baik sekian mah. Nah dia biasanya milik aing mah telok leutik di mana gitu. Itu baik nih. Kan pernah yang milik leutik kita. Lo terakhir. Lamun nu katilu anu dan terakhir heula. Nu terakhir lamun nu katilu lamun jelema sok ngayakeun muludan dangukeun. Cek Syekh Nawawi jelema nek muludan nek kehadiran muludan. Naon anu dina hate digerenteuskeun perkara urusan nu bagus bakal dikabul ku Allah. Ulah amin teh ulah ibu ku digerentes. Cukup nu nyaho hate ibu jeung Allah. Nu nyaho hate bapak jeung Allah. Kumaha mentana ieu? Maka setelah kula manggi keterangan tadi kula maniat di imah. Ya Allah, abdi diundang ke Pasir Jati, hiji sejak ijabah undangan, 2 rek ngilu mulu dan jeung orang Pasir Jati. Ulah kayak mabur deui lah kan ieu puyeng lain. Atuh jeung mah radio. Mantap yang mending lalaki yang mending harap kata induna nek nyusuan Allah di bumi dah. Awas ibu-ibu lamun mawa anak ulah sok nyusuan anak dari kiai sering hadiran ngekek kodok lol beliau anu dia bekeran dengan randek ngaran dari nunga burial dia. Naon mau digerenteskeun dihasilkeun ku Allah. Maka ulama tadi ge. Ya Allah, abdi sedang ngiring muludan, yang orang Pasir Jati ngahadiran muludan. Ya Allah, abdi hiji abdi yang diampura dosa, yang diaku pun abdi, yang disabatan pun abdi. Jembarkeun rezeki milik abdi sarolehkeun putra putri abdi tuh. Naon anu digerenteskeun ku Allah bakal dipo sok hayang naon ibu. Ya Allah, utang ya Allah pangemok ya Allah. Bukan Bang Emok, ya Allah, lagi Bang Emok kalau lagi tuh usaha ngelumbuk, jelamak burung lain Allah. Ya Allah, jangan kebayar ya Allah, moga-moga kebayar. Abdi geus kebayar, ya Allah, mau nyokot-nyokot ya Allah, atuh bisa ngetolol. Hutang hayang kebayar ya Allah, hutang hayang kabai. Insya Allah kebayar, amin. Amin. Sok hayang naon ibu, ya Allah, salah kideugeuh ya Allah. Musuh baik ya penting Allah. Mending mun bebenangan ya Allah. Berangkat asar balik subuh ya Allah. Rokok maka warung hutang 4 bungkus ya Allah. Untung tadi rokok MK, rokok dali, rokok cengkeh teh ya. Tuangin jerami, rokok santri ya ta. Kalau dibikeun dia ka kiai, tapi nabi. Kiai jemputan rokok nu eta, pot pista tur hadarat. Pot tamat itu tamat teuing. Ulah, eta jadi santri bae. Kemudian dia beda apa tapi rokok dali MK bosek teh ya. Gusti, ya Allah, Gusti, salahnya ya Allah, musuh baik, muka si bosan si uri, musuhnya ya Allah. Lamun di Jawa Tengah, Maha Sunan Kalijaga, ya Allah, salah jadi Sunan Jaga Kali, ya Allah.
Sekali-kali sebulan sekali aja musuh daripada main gapleh. Benar. Ternyata maka kata kalian orang kudu dua musik di rumah, cuma gitu. Pede keyakinan atau menadar buku tapi bawa udah beli. Mana makan buku ya kata. Sudah aku kudu gitu yakin Gusti Allah. Itu yakin gak Gusti Allah. Nukatilu lamun jelema kembali ngadiran muludan ngayakeun muludan namun diberenteskeun ku Allah bakal dipo pertama dengekon hayang diampura dosa ku Allah gitu dan dina hate na ulah amin dengekon teh ibu mah cukup ke Gusti Allah dina hate setiap kehadiran muludan hayang diampura dosa hayang menang topik hidayah sebab nu hese ieu topik hidayah jelema ajol-ajolan diajak digebuk diajak ke kiai pusat dan menang topik hidayah mah hese. Nah menyebabkan urang ganti menang topik hidayah sabab eta di urang nanti lo ngaji. Maka panggeblegan begaja jelema sakolong dunia macet nabi nanti lo ngaji lain jeung haji Jamaludin. Ayo cek nabi kita lawan ku dia nabi buruk sumut dia. Bahkan cek nabi jelema tobat ka Gusti Allah tapi itu dari ngaji para sabita ibin mau diterima tobat nage. Berarti ngaji dia di perkara sangat luar biasa nyebabkeun manusia dihampura dosa. Nyebabkeun menang taufik hidayah, nyebabkeun bahkan husnul khotimah. Kartos. Aya pengajian masalah ieu. Aya. Mun can aya geura ayakeun, mun geus aya geura pinuhan. Di akhir zaman mun hayang salamet cek nabi ngaji. Bahkan moal aya kabagusan cek Imam Syafi'i di jelema man la yuhibbul ilma fala khaira. Sahaja manu tersekana ilmu fala khaira, moal aya kabagusan dina awakna. Kartos. Nabi tiap pada sholat ngaos di sahabat. Sabab sakitu urang aya kan peringatan Maulid di samping mahabbah, urang kudu nyontok leuletikan perintah Nabi. Jaipul moal bisa ieu boro-boro bapak jeung ibu nu ngartina ge harese. Eta urang sholat sunah sanget teu. Boro-boro sunah nu wajib ge amprekan ampun. Bener. Bener tak? Nah, ya Bu ya. Kubar kisah itu Bapak Ibu jamaah sadaya geus urang tujuan Maulid anu kahiji syukur ka Allah. Syukur naon? Ya Allah geus nyiptakeun Kangjeng Nabi urang dijadikeun umat Kangjeng Nabi. Nu kadua urang teh ngayakeun mauludan ditajdidil iman. Bikin ngajar-ngajar ka iman. Cek Allah dina Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nutabbitu bihi fu'adak. Wallahu a'lam bimuradi. Kami geus caritakeun Kanjeng Muhammad karena seluruh riwayat-riwayat para anbiya wal mursalin sampai anjeun. Naon tujuanana? Supaya hati anjeun aya dina kaimanan tenang. Keur nyaritakeun para nabi nu sejen bae ge bakal bertambah keimanan atau komo nyaritakeun Kanjeng Nabi. Ya Allah, eta Kanjeng Nabi mah pohara Bu. Mun dicaritakeun akhlakna dengekeun di antarana Kanjeng Nabi mah nu kahiji tilok ngomong kotor, nu kadua omonganna tilok nganyerikeun kabat. Bicara sebodo amat. Nak nyeri nak henteu ngomong sebodo amat. Tahu nama geus kitu. Makanya udah jauh-jauh dari etikan kernahan ya penyakit hati godok deh. Terus kalau kita udah ngadang-dangan dohir, dang-dangan hati. Dohir masa kecil, nak ibu baheula geulis bari mah peot. Bener. Dulu ini pipi luweuh. Kota aya sampai kan hidung beungeut. Ditanya ku ieu nak make naon? Aing make itu tuh jangan nurutan teteh dia. Make skincare. Supaya kulinyar glowing. Waduh, itu mas skincare mana fresh care minyak angin deh bersama gunung. Terus kalau dia mah dandang biasa bae karena jangan kalau tidak dana dan jamret di kandalam dana atau dong oncom supaan. Lain wayah lain wanci ngadang-dangan dohir tapi wayah wanci jaga kuduana ngadang-dangan bat hati urang
urang kumaha sangkan eling ka Allah, hate urang kumaha sangkan ingat ke maut, hate urang kumaha sangkan rindu ka Kangjeng Rasul. Makanya cek Siti Aisyah, iya cek Siti Aisyah singsa urang eta lamun ngaku cinta ka Allah kudu loba nyebutna ngaran Gusti Allah. Man ahabballah aktsara dzikrahu, sajalma nu ngaku cinta ka Gusti Allah maka eta jalma kudu loba nyebut ngaran Gusti Allah. Muji da la ilaha illallah, subhanallah, muji alhamdulillah eta ge sarua aya zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Asok urang dia muji, asok tatangga modal hiji. Tara daek muji. Inna Allah ka urang bari urangna dibere rahmat Allah jeung pangampura Gusti eta maka nu hararan ieu hirup kuari geus kieu aya cinta ka Nabi. Man ahabballah saja man ahabban nabi saja anu ngaku cinta ka Nabi fal yukfir minas salati wassalam alaihi, maka kudu ngalobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi. Geus kolot kieu mah dengekeun mah urang mah Quran da delek dogannya. Bener teh? Urang acak-acakan. Pokok geus kolot kieu mah keur beunteun belajar. Syarro ya rosayor rayo. Cek injuna mayot kadele kurang ngagembrek maut kadele liar. Dia rojak tanah parojok matana itu. Ayo karena kurang ngagebrek, ayo karena kurang teu kadele, ayo karena duit Soekarno mah jelas jasa. Ya Bu ya. Naon atuh urang cinta ka Nabi ke kaditna buahna sajalma nu ngaku cinta ka Nabi urang buahna cinta ka Nabi teh supaya urang jaga di syafaatan ku Nabi di dunia disenter ku cahaya Rasul di akhirat menang syafaat Nabi mantak bulan mulur ieu geus ulah wiridana naon heulanan kulobakeun we maca salaw sabab sholawat eta al musili ila Rasulillah nu bakal nepungkeun urang jeung Kangjeng Rasul. Tak itu sebab sholawat urang bakal ditembongkeun ke Nabi. Cek malaikat Muhammad ya. Sholawat saha umat anjeun? Urang mana? Pasir Jati. Pan rada petot ieu mah. Geus bae maca sholawat teh. Nu mana maca sholawat teh? Nu ibu senang jeung bisa. Resepna nu mana? Ieu baca. Jeung iraha wiridan geus karorot. Nekira nguyek bab nu dia bae beungar teu tungtungna. Sakitu kitu doang geus. Jelema maca sholawat sakali ku Allah sarua jeung dibalas 10 kali. Jelema maca sholawat 10 kali dibalas ku Allah 100 kali. Jelema maca sholawat 100 kali dibalas ku Allah 1000 kali. Jelema maca sholawat 1000 hakun Allah alla yu'adzibahu. Hak ka Gusti Allah moal nyiksa ka eta jelema. Mantap wayahna sabulan mulut mah sapoe sabeting ulah sampai teu nyampe 1000. Loba amat kiai saeutik rodiah. Loba kumaha? Tasalam teh 200. Oh cengnya. Oh ceng sesuan saja berkata nya ceng. Kita perinting. Hei. Enggak terus kalau kita lobakeun maca sholat lobakan maca istighfar. Nah di bulan mulut yang kesuruh penting ini dan gas. Iya di bulan mulutnya kuari kesuruh penting ini terus kata baik terus. Istighfar yang selalu. Asal Rabbal asal minal sallallahu ala sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi. Let's kalau kita main sampai lobakan tadi bulan mulut banget.
Ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salam datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kak, mematikan mental dulu. Allah, mematikan mental. Nah, supaya orang dikenal jaga di alam kubur, orang bisa nempak eta teh Kangjeng roh. Amin ya rabbal. Moga-moga berkah dan ulang diampura dosa, tetapkan iman Islam, dipanjangkan umur anu barokah, dijebarkan rezeki barokah, anak supaya saleh terus solihah. Amin ya rabbal. Sakitu nu kapiatur moga-moga aya manfaatna pas kula ceramah sajam 40 menit. Berapa tas? Geus tadi gimana? Sedang kalau habis sakitu anu kapiatur leres hidayah taufik ya Allah lepat kebaduan al-fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh